Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 44. Dina dangat ayeuna pamirsa anu bade dikapayunkeun teh nyaeta tina pangalaman para mitra ieu teh nya. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Judul anu kahiji nyaeta Abong Nu Gelo. Ieu mah sanes dongeng palamitra melahu pamit percanten mah taroskeun bae kapun nini da ayeuna oge jumeneng keneh. Kalembur kuring sok aya aki-aki dedeg pangadeg jangkung gede kumis baplang geus bodas jiga kapas. Awakna seseg pantes mun bedas keneh teh ari pakeanana jas gading dekil samping lereng geus kulehe bendo lodro sarta dina ceuli jeung dina dada beulah kenca di selapan kembang. Ari gawena ngider kasaban lembur pangpangna mun aya tongtonan wayang kudu bae nyampak sarta milu ribut ngadalang. Ari dicarek batan repeh kalah meurepan kanu nyarek teh bari ti bubun celik. Ngomong sorana gede ngagerem. Yoy, natenya oyen dewek teh Bima. Kusabab eta aki-aki di ngaranan si Iyoy duka saha ari ngaran nu bener nama sarta padumukanana anu matuh oge teu aya nu terang. Ari cek beja mah baheulana manehna teh hayangeun jadi dalang tapi cenah teu kataekan. Lamun nenjo kembang kajeun dina taman dalem da jebrud bae kembang teh di jambretan sep diselapkeun dina celina. Lamun ringkang-ringkang si Iyoy tara ieu aya nu ngadeukeutan komo awewe mah sabab sok ngabeberig. Dina hiji mangsa waktu kuring balik ti sakola nini kuring mah pahageun sarta hari weus-weus yen ditepas aya si Iyoy keur lalangkarakan bari ngaco. Atuh nini teu kersaeun ka imah da geus uningaeun kana adat si Iyoy nu tara pilih bulu ana geus karep nangkep awewe teh turug-turug di imah suwung. Sanggeus ku kuring diolok kalawan dibere duit saringgit da dibere saperak masok nyentak leos indit. Kuring asup ka imah rek cucul-cucul. Nah atuh ari gerewek aya nu gegerewekan di pipir ari ditempo nini kuring keur ditatangkep ku si Iyoy belah kebak bari pokna teh. Alah boki gelis bae ka bogoh teh mani boki donto celongok ini teh dicium mendok nakera. Tah bisi teu boga balanja. Duit nu ti kuring saringgit teh dialungkeun ka payuneun nini. Geus kitu mah leo si Iyoy indit ngagandeang bari hehewatan nini munggah sawan. Ngadaprak dina taneuh bari ngadeg-deg bakat ngingkusieun kuring bati olohok milu kasima. Inget soteh tak kuring aya nu nepak sing horeng apa mulih ti kantor kageteun ningali kuring olohok jeung nini andi prak dina taneuh. Ari tos diuningaan mah sabab-sababna kai apa gumujang sarta kuring ge milu seuri bari ngabenyeng nini serang apa ka bumi. Tamat cenah pamirsa. Cecep Sudrajat, Bandung. Pengalaman paramitra nu kaduana nyaeta paneli. Hiji mangsa kira-kira pukul 8 sore cuk kuring bari udud ka pamajikan. Dewek mah euy hayang sok cara dibatur. Kuring mah henteu ceuk pamajikan teh. Da sok bau saledri cenah. Heuleut 2 poe ti harita kuring balik ti leuweung nanggung suluh bari mawa cawu saturuy meunang ngala. Datang-datang pok pamajikan nanya, "Ari isukan rek ka mana? Lamun rek dagang suluh kudu meuli paneli." "Heug," ceuk kuring teh. Tangtu pamajikan teh rek ngolak cawu ceuk pikir. Isuk-isuk datang dagang suluh. Paneli dibikeun ka pamajikan, kuring mah leos deui ka leuweung.
datang ti leuweung geus burit kira-kira jam 4. Pamajikan geus umat imut bae bari asa aing panggelisna. Kuring terus kacai ari datang sangu geus sayagi make aya sop nanaon nya eta nu dipikahayang teh. Ti mana euy boga tangkar menangan juk ti tatangga jawabna teh. Kuring geus ngawadahan sangu kana piring terus dibanjur ku angeun. Nah anak peledak teh sengit bajigur tayohna paneli teh dipake ngangen kuring seri campur medeng hate rek dahara ponyok jadi tutulus da neangan deui deungeuna teu manggih kapaksa bajigur tangkar teh dikuah. Dasar pamajikan eueuh kanyaho marukankeun petsin meureun kuring pacental-cental jeung pamajikan. Cuk pamajikan sop mah kudu make paneli ceuk kuring make petsin tungtungna mah kuring ngelehan ngaheueuhan make paneli mana pelem titik-titik ge seungit bandrek hanyir da teu pihadeun teh ari kudu pasea mah. Tamat cenah pamirsa pengalaman para mitra nu nembe judulna nyaeta paneli. Ye Atang S. Margaluyu Sembira. Judul anu salajengna gara-gara koran di Polongoan. Kuring beunang disebutkeun jelema sinting atuh da eta we dina hiji poe pas sore keur diuk dihareupeun maca koran. Barinyang hareup ka jalan anajol teh rentang-rentang aya 3 mojang priangan meninga gandeang nganggo sinjang di lamban. Kuring buru-buru molongan koran kira-kira bisa dipake noong anu tiluan teh beuki deket mojang priangan. Kuring beuki kalem maca teh jiga nu heueuh bae maca padahal keur nyenter nu tiluan teh. Nah teu disangka-sangka ana dijiwir teh ceuli. Aya nu ngajiwir kuring ngaliuk bari ti buburanjat sing horeng teh ku pamajikan. Kuring gewat-gewat ngalewas ka jero bari telemek teu nyarek kawas domba eleh balaham belehem sorangan. Sanggeus kajadian kitu teu sakali-kali deui kuring wani kikituan sok inggis dijiwir deui da meuni asa dek pegat harita ceuli teh. Tamat cenah pamirsa ieu nu nganggitna MR kantor IPR _PPK Singaparna. Judul salajengna nah nya kitu. Di hiji tempat anu werit saabrulan jelema anu rek ngajugjug pagaweanana dipegat ku gorombolan. Kalayan taliti pisan gorombolan mariksa keterangan saurang-saurangna. Dina eta abrulan aya guru sakola rakyat anu mariksa keterangan guru teh kabenaran pamingpinna. Teu lila manehna ngomong, "Bulan hareup rek nampa uang gentingnya." Menawi cios ngomongna bari ngadeg-deg guru teh. "Kade sing inget lamun geus nampa kadiekeun saparo sabab lamun eueuh dewek jeung babaturan moal aya uang genting." Pak guru ti harita tuluy gering buludreg sabab kasionan sieun gorombolan teh datang rek nagih karunya. Tamat cenah pamirsa ieu para pengalaman para mitra nah nya kitu anu nganggitna nyaeta GAN SS. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.